Assalamualaikum. Aish, itu. Aduh. Waalaikumsalam. Lain. Damang. Alhamdulillah. Kenal nanti kenal. Aduh. Iya, nawiskeun dia, iya. Nawis dagang main di Nokia tuh di jalan. Alah. Aduh. Iya Aing mah, mah. aduh, si pelam depan iya, iya. Nah, itu teh dagang ranginang. Nya, Ari, mang mang teh kana teh. Asep, Alah. daya. Syukur tuh. Ai eta Sep dagang ranginang di mana? Di mana? Di kampung, ya teh di Garut, ya teh. Bisa jauh pisan ti Garut, mainnya dagang ranginang. Di Garut ka dieu. Jam sabaraha ti ditu wayah geus ka dieu atuh. Alah, di itu macam 3 subuh, Aduh. Kang Cep, ya teh. Lain. Eta geuning nyaho gerak. Atuh dah geus kenal atuh sayo mah atuh salingkung seni mah atuh Kang Cecep bungsu teh. Pemirsa tingali. Hmm. Bari jag-jag belajag kieu daek dagang ranginang. Dagang ranginang nu saha teh boga perusahaan sorangan eta wa ngandalkeun usaha gitu. Iya teh anu pun lanceuk. Oh, Anu Pak Uman ieu teh. Mang dagangkeun. Nuhun. Aduh. Tuh kan bae nu penting mah kreatif. Nya. Tapi rek dagang ranginang, rek dagang naon we lah rek. Penting mah ranginangna pasti ngeunaheun lah. Terus? Atuh. Eta Kumaha? ti Garut jam 3. Nepi ka dieu jam sabaraha? Jam 11 Jam bieu. 11 nepi ka jam 11 nepi ka bieu kurang ditanya ku pemirsa di gerawan ka dieu karunya keur papanasan nya keur papanasan mah rek nanyakeun gitu rek nanyakeun. Iya aduh karunya teh gitu Kang Ranginang tinggal rek kopi heula moal. Aya atuh, aya kopi mah tuh. Kopi heula mah teu melenoy. Kopi heula. Alah, Eta. ieu teh ngecep Dagang teh ditu teh payuna ieu payu pisan itu. Ieu teh payu pisan Kang Cep ieu teh sa ieu mah. Oh syukur. Alhamdulillah ya. Eta ti Garut, pemirsa eta ti Garut. Di mana eta ti Garut teh? Di Simpang, namanya Simpang Bayombong. Simpang Bayombong. Oh benar. Perusahaan ranginang mayanana ti Bayombong jam 3 subuh nepi ka dieu geus meunang sabaraha juta. Nya lumayan Kang Cep yang naik haji mah, alhamdulillah. Lain naikan haji lain. Aduh. Kan bae lah heureuy. Urang ka Kalawu kan bae lah heureuy oge nya. Heuh nuhun lah. Eta ieu sakieu ye sabaraha ye sakieu sagede kieu teh? Aing ngical mah 15 ieu teh Kang Cecep ieu teh ketan asli ieu mah. Oh nya pasti ketan. Manya ayeuna ranginang tinu keusik. Aduh bagja nya Lain ieu ieu teh tah ieu teh ranginang Sopiah teh ieu. Oh jadi nu boganna teh teh. nu boganna teh Sophia. Eta mah pun ieu mah pun ibu Sopiah mah. Oh jadi Sophia supir karetek eta mah eta ngelakuan. Iya Sopiah. Sakieu teh sabaraha teh 15.000. 15.000. Paling menang bati ieu tinu sakieu sabaraha? Eta ageng-ageng teuing Kang Cep atuh. Menang bati 20.000 mah tinu. Tah ieu eta 15, tah ieu 25. Oh merenya kumaha lobana meureunan. Upami engke mangke aya lah teleponan di handap. Engke lah aya dina telepon ke di bejaan ke lamun. Bejaan. Ngeuli cenah mah ieu ngeunah. Jeung kopi, jeung pulen bisikeun sampeun. Pokona mah ngerekes. Alah, komo jeung kopi mah Kang Cep mantul we ieu mah. Kopina ditinyu heula tuh. Piceun. Aduh, Kopina ditinyu heula. Jadi ieu mah cenah. Cek si Mang Asep. Jadi ditinyu digoreng isuk-isuk, rek beurang, rek teuing ge ngeunah sarua. Ditinyu ge mah ranginang Garut. Sopiah. Ibu Sopiah nya, ibu. Nya. Jadi teh macana teh. So, aos. Nya Eja. Baba soso jadi baso. Tembe eja. Pokoknya mah Ibu Sophia lah sukses. Ibu Sophia teh naonna turun temurun. Jadi pemirsa. Jadi si ibu ibu saha nu ayeuna anu Bapak Uman. Jadi Bapak Uman teh salah sahiji pengrajin. Tapi pengrajinnya sebetulnya nuluikeun tapak lacak kolot Ibu Sophia nyieun ranginang berarti terkenal di Garutna. Ya, terkenal di Garutna. Tah bisi rek pesen
Kaya aya nomor teleponna. Eta langsung ka dieu. Engke aya di handap ke dicantumkeun. Teh ngomong-ngomong ari eta teh mah poe teh Garut teh ka dieu teh. Ah nya. Itu teh awe di Jogja. Lain da usaha. Tapi urang mah eta salut. Unga poe ti Garut ka dieu teu begang-begang. Kakak Ki Bayu yo. Cep ya teh upami aya nu pesan ke biasa online, di online-keun. Anjir gaya tuh. Dipaketkeun. Gaya bisa online. Gila berarti ya perusahaan geus gede oge nya. Nya. Numbalina misalkan di mana gitu, di luar kota atau di sana. Atos ieu teh ka Kalimantan. Ye jauh-jauh. Ka Jawa, ka Palembang. Tapi harga mah. Tetep pengawas mah. Lamun misalkan aya online pesanan misalkan ieu kan produksinya di Garut, nya. Produksinya di Garut terus enak misalkan pesanan di Bandung. Misalkan sakintal. Oh nah, ayeuna ti Garut pesen sabungkus mah jauh teuing. Tapi geus di Bandung aya cabangna teu? Di Bandung. Di Bandung teh teu acan nya eta. Oh, nya keun lah. Engke urang sadiakeun ieu ku Bapak Asep naon? Pokona mah aya engke teleponna. Tah pokona di telepon di telepon we lah pokona mah nya. Ranginang produksi Ibu Sophia. Lain Ibu Sophia, Ibu Sophia mah jadi baheulana ayeuna nu ngurusna teh Bapak Uman, Ibu Dewi, Ibu Haji Dewi lah nya. Ibu Haji Dewi. Pokona mah engke lamun misalkan engke aya penasaran rek pesen ranginang buatan Bapak Uun. Bener? Uman. Pak Uman salah we aduh loba tingaran. Ya Asep Supriyadi. Aduh. Lain asa teh jiga tukang ranginang. Atuh zaman ayeuna mah kudu gaya. Cek dagang teh tuh. Biasana kan calo deh mah ayeuna ieu atuh. Biasana kan lamun misalkan tukang ranginang mah aki geus kolot terus wah pangke geus sararese ieu budak ngora urang salut. Jak belejag mah teu gengsi teu naon ranginang dagang ranginang teu pira tapi maneh geus boga naon ti nu dagang ranginang. Alhamdulillah. Pamajikan sabariji 8 kene pamajikan teh pamajikan masih kena hiji rek tamah deui ditawar deui tina bati ranginang paling tina bati ranginang ya misalkan aya nu pesen eta warek milu order ya rek milu order misalkan mohon Mang Asep, saya mah rek ngilu order ya, misalkan. Sabaraha tah kumaha eta kumaha pesanan eta hargana meureun rada miring meureun. Nya, ai kitu mah tiasa wae. Aduh, rada sapan ngomong. Sopan tiket. Hampur aya ti jalan tadi di garuan ka dieu teh lina naon. Karunya siga candahar. Siga can makan ke di geroan mah dagang ranginang. Ranginang ieu tapi ningali kemasanana wah mantap pisan berarti perusahaan geus aya DP segala. Iya. Jadi teu dia kesehatan. Kesehatan naon. Tapi yang mesti divaksin. Vaksin. Ranginang divaksin bel. Ya. Nah pokoknya mah kieu lah. Bisi diantarana ya aya anu rek pesen ya rek pesen ranginang rupa-rupa aya anu laleutik tuh ieu naon bisa leutik ieu leutik-leutik teh ieu kumaha dibaheum kabeh gitu wah dibaheum biji-biji aduh pokoknya berenang kumaha menu rek anu laleutik tah ya aya 1 kilo kata sabaraha gram ya nyalah 1 kiloan lah kurang lebih lah ranginang kancing sebatna teh. Ranginang kancing atuh telas meureun. Tapi ya bekah encep teh. Alit-alit oge bekah engkena teh. Jadi bedana ieu mah bedana ngagedean. Cenah hayang leutik tapi aya digoreng jadi ngagedean. Ya bekah atuh lah. Tapi kita geus dilahar. Ranginang mah lamun teu bekah mah goreng ya. Nah, lamun digorengna henteu bekah, cicing wae gitu tamu rumput. Nya, lain kos kanyut lain.
Jadi Aduh. geus bela heureuy dah urang Sunda. Urang mah urang Sunda terus ieu Ranginang produksina produksi dalam negeri. Iya. Jadi lain dalam negeri, ya lain luar negeri mah. Dalam negeri buatan Garut Indonesia. Iya. Pak Uman itu Pak Uman. Pak Uman. Masuk mana? Duh. Gila ya Pak Uman. Dewi. Karena ya Pak Uman kudu karunya ya ka Mang Asep ya jauh-jauh Lempang ti Garut ka ti Garut Lempang nama nya naon we lah rek anu sapeda. Aduh. Ayo ieu manehna geus beak 200 plastik ya. 200 plastik ya. Menang duit sabaraha? Lumayan Kang Cep, ieu mah Kang ieu mah. Keur meuli naon lah gitunya. Mobil mah. Mobilan. Tuh, aduh, ada bisa di kemasanana rapi. Tinggal itu. Tuh, rapi. Ranginang buatan Bapak Haji Uman ya. Enak, gurih dan renyah. Tuh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia enak, gurih dan renyah. Tapi Ranginang mah tuh bisa di bahasa Indonesia kan ya? Teu bisa. Sok, bahasa Indonesia Ranginang naon? Ramijud. Ayah paling oke rameh ngentet. Nah, rameh ngentet. Pokoknya mah mantap lah. Mantap, oke. Oke bisa Upami aya pesanan mah Kang Cep ya aya teleponna di handap di dieu. Di mana? Ya. Oke aya di handap tadi dia engke aya ya. Pokokna mah ka wargi-wargi sadayana nu cinta mika deudeuh mika resep kana produk urang Sunda ya produk produksi Ranginang buatan Garut anu gaduna Bapak Uman si Bapak Uman itu Bapak Uman ente bisa teh nyeun sorangan teh Uman teh kumaha eta memang dagang gedung kulit teh daek kan segitu daek kan kan bela nu penting mah halal we lah nu penting mah halal ya ieu pasti Ranginangna mantap ya geus lumpat ka luar negeri kemana we teh ka Jakarta terus Ciroyom atau di luar negeri Jerogen Cileunyi Palembang urangnya Sumedang atuh ayeuna lompat ka Palembang jadi kerupuk atuh ka dituna kerupuk Palembang urang ya penting mah saling mengisi dan saling mengasaan nah pokoknya mah gitu lah pemirsa amprok sareng tukang Ranginang ngen udah gagal Ranginang di Garut jauh nya Garut jauh karunya lain karunyanya produksi lah produksi Ranginang ti Garut buatan Bapak Haji Uman ya sareng Ibu Dewi ieu turun temurun jadi pasti geus dipercaya di mana-mana puguning lah Garut mah lainna di Garut ke Bandung terus dagang kieu ieu sesakit deui berarti ku payu-payuna nya kemarin mau tadi subuh mau 2 ton 2 karung 2 ton waduh gila ya kopi lah Kang Cep lain mau 2 ton cenah di Garut ka dieu ting dipijinan saware henteu lah pokona mah engke da ngabuktikeun mah kudu digoreng da ieu mah geus aya meureunana 2 keresek ieu geus tadi di tukang geus digoreng iya regana sabaraha sakali teh ieu ieu nu sagede kieu ieu teh abdi ngecal teh 25 upami misalna nelepon ka Bapak Uman mah panginten nya tiasa di ieu 25-an lah meureunna mun boga lamun jualan boga bati meureun sekitar kana 2000 atau 2000 nya 25 ieu nu leutik ieu sabaraha ieu 15 tama Kang Cep oh hiji sudah regana ieu ieu 15.000 sok nyeun mah urang mah anu teu bisa mah beres-beres ya sakieu paling hancur ieu rupa-rupa anu hideung aya anu naon di teh oren ya oren ya eta bawang Cep bawang ieu oh ieu rasa bawang tah nu ieu tah rasa bawang nah rasa bawang tuh ya tinggal ya pokoknya mah mantep ya Kang Asep iya boga pamajikan sabaraha Kang Asep
Masih kena hiji Mang Cep loh. Oh masih erek ditambah deui gitu. Moal Mang Cep ah. Kan we lah mending dagang ranginang we di Bapak Uman dia tinggal itu. Tapi da urang mah ku sabab jauh sok we tah. Pokona mah kieu lah Kang Asep. Eueuh deui ngaran teh salian ti Asep. Bisi aya kenalan di Bandung ya, naon Mahpudin. Syukur Sep. Iya. Didukung. Pokoknya perusahaan gaduh perusahaan ranginang ya, sing maju nya terus sing manfaat, terus Kang Asep oge sing sukses ge mah kudu bisa, kudu boga sorangan. Iya, kudu boga perusahaan sorangan. Ya. Ulah Mang Dagang iya sementara jadi ya kerja sambilan. Aya kerja anu ieu na anu sapopoeuna naon? Ngalas uluh tahu anu. Sapopoeuna mah eta teh. Di Garut ka sawah, tanur. Sok tanur tara. Kali. Tanur bisa rusak sawahna. Pokona mah kitu we lah nya. Salam-salam ka sadayana. Pokoknya mah engke sababena ieu aya anu peryogi ya di Pasep kasep oge nya ditinggal di nu kamera aduh nya kasep aduh bae ngan pamajikanna dalapan eta dagang ranginang nepi ka dalapan kan wae sugan mah eta kanyu teh kumaha ampur nyapa kono sakitu we lah tah aya anu ieu ya hargana 15.000 sekali deui nya. Ieu 15.000 teh. 15.000 ieu sabaraha ieu? 25. Ieu 25.000 nya 25.000 tuh seueur. Sabaraha biji aya 100 ieu lah. Ngan hoream ngitungna. Hoream ngitungna sarua nya ieu. Jadi 2 rupa ieu nya. Kilo Cep. 2 rupa. Jeung ieu anu ketan hideung tah. Ketan hideung ieu digorengna jadi segede nyiru ieu gede. Gede pisan ieu tah. Pokona mah budeg-deg gua. Kan buka-buka pasti orang seperti. Aduh. Ampura. Pokona lamun teu bekah urang teu tanggung jawab lah. Itu ngasepnya. Iya. Di Wagal. Di Wagal keur dagang be ka dieu. Penasaran ieu siga anu bakal ngeunaheun gitu nya. Ternyata goreng digoreng sebenarnya ada minyakna saetiknya goreng lagi hiji we jadi dah disesuaikan jeung posisinya karena da ieu mah keur nyoba nunggu wah mantap bareurekah siapa lamun teu bekah mah tong dibeli lah gitu eta wa lamun teu bekah mah di dahar atah ge teu naon ari kira-kira moal melar kanu tenggorokan mah nya sakitu lah sing boring sia bungsu ieu Kang Asep ieu nu dagang sing sukses ya amin dadah heula amin pesan so pesan-pesannya upami bae tong sedih berbeda geus menang bati meureun pamajikan nepi ka opat ke aya nu minat mangdan konsepnya telepon we ke aya dina naon dina telepon kan kade kuotaan teleponna jadi nyambung pamajikan nu minat pengitannya telepon we nah pokoknya masa gitu lah ya sing goreng nedagang cukup lumur jamar sampurna khusus Kang Sadayana mudah-mudahan dia produk ranginang dalam negeri sukses buatan Bapak Haji Uman sareng Ibu Dewi turun-temurun ti Ibu Sopiah almarhum pokoknya mah sip aya kene Kang Cep saha naon deui Ibu Sopiah mata aya kene aya kene buhun maksudna Ibu Sopiah teh aya kene ampura-ampura. Suku teh geus eueuh berarti karyawanna loba, itu karyawanna loba pisan. Aya. Alhamdulillah pokona mah hampir perusahaanna geus lumayan maju lah gitu nya. Urang doakeun sing langkung maju ieu perusahaan ranginang di Kota Garut kotanya Bayongbong. Sakitu batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.